eta teh barang bawa jang naon. Oh iya mah saeutik aya bantuan. Bantuan teh, bantuan naon? Sembako. Di saha teh? Bantuan di corona. Oh, di corona. Ya Allah, ku bager-bager teuing eta corona. Mudah-mudahan corona teh panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah. Bismillahi takhassantu billah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala dhatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya Allah, tiluan tukang-tukangan ngajawabna ge. Dihareup mangahulung. Al-ayah etamimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyusadalahu fi rizqi wa ayyusalahu fi atharihi fa yasir rahimah. Wa qala syair ta'ala fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Konenang awal kagian. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kahatur di payun persana pamandu waktu penata acara nu puji simkuring di hormat sahibul auqat urang doakeun mugia anjeunna sing tanggih kami kaberkahan di Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratil mukarramin para alimil ulama wa rasyatul anbiya, para kiai para ajengan para asatid wal asatidah santrin wal santrian nu puji simkuring di hormat pemerintah nu puji simkuring di hormat kersana Bapak Lurah Sinareng Bapak RW wabil khusus ka Bapak RT anu perlente urang doakeun mudah-mudahan jadi RT nasi sobar sabab RT kadang capek gawe tapi karang kapake komode ayeuna zaman RT keuraripuh dicarekan wae ku masyarakat gara-gara mangrona RT puyeng istilahna. Benar? Benar. Ya Allah ya Rabbana simkuring menepi ka RT di demo keluargana. Manjatkeun mah RT teu adil. Nu dibere teh dulur. Nu meunang teh nu baleung. Padahal mah ibu lain salah RT tenang teh dibelaan di dieu. Sabab dulur jamaah sadayana usaha RT siapa sih yang tidak mau warganya sejahtera semua, bener apa teh? Pasti simkuring yakin orang dieu sami jeung lembur simkuring ari kakak jeung KTP mah dikumpulkeun kabeh ge. Betul? Betul. Ngan pas datang datana kadang-kadang ibu nunggeus pindah nunggeus maot mareunang lain salah di RT nu di luhur mah ke data nu heupeul 10 tahun ka tukang.
RT mau ukur narimaan doang jeung ngabagikeun tapi ulah sok diaromong disalah kurang kumaha RT mah sedangkeun lamun meunang sembako dina corona wajib jelema nu boga kakana teh datang nyampeurkeun sabab narimana teh kudu bari dipot bagian we ieu saha teu datang-datang saurang deui eta cenah ka RT mayayah di mana mayayah di ujung lembur Pak RT geus kolot belum panggil geus tepati bisaeun sedangkeun kudu dipoto kumaha cek RT keun kaula abdi nu berangkat ka Imam Mayayah tah RT diburuhan henteu digaji leutik 100.000 bari sabulan gajina ge RT bari capek ge lempang bae ya RT rek nganterkeun sembako ka Mayayah anu aya di ujung lembur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang kieu we teh geus kolot baloba karasa ari maneh sasarina ge tara ka dieu RT rek naon ngadon ulin we mah ieu ka dieu sasarina ge tara hayang hafal kumaha kayaan mah ayeuna ya Allah teh nuhun ditanya ku maneh hirup mati geus teu warabak kayaan teh semplek incak semplak keut pakeun tungsat bahan kokoronya sobarang saprosa teh mama incak di kotok geus teu dieu Masya ya Allah mah susah geuning mah hampura uing jadi pamimpin tepati bener urusan mah teu salah maneh teh da maneh geus ngusahakeun bisi maneh hayang nyaho teh mama geus teu bisa sare 3 poe kunaon 3 poe teu sare teu boga duit kurang urusan teu bisa sare make jeung teu boga teu bisa sare paur emak teu sare ngimpi naik angkot bingung mayarna atuh mana ngimpi mah teh kudu mayar mama aya aneh wae lain ai maneh eta teh barang bawa jang naon oh ieu mah saeutik aya bantuan teh bantuan naon sembako di saha teh bantuan di corona. Oh di corona ya Allah ku bager-bager teuing eta corona mudah-mudahan corona teh panjang umur mantap tapi kayaknya tuh anggus corona teh gara-gara Mayayah memang itu aya Mayayah wah kampura Mayayah geureuy Mayayah gitu Mayayah sekarang Masya urang mah doakeun pamimpin urang sadaya nanti RT sampai presiden dina raga ngaheuyeulkeun ayeuna ya molah kana ieu nagara mudah-mudahan salamina sing kenging taufik hidayah di Allah subhanahu amin ya rabbal utamina ka para panitia penyelenggara peringatan malam tahun baru Islam ngan simkuring rada bingung temang ditungtung susah mana kaya sudana rehing menang kiriman di panitia banner teh peringatan Maulid Nabi uing teh ceramah muludan apa muharaman ieu Masya Allah barang ditaros teh meureun tos muharaman supaya muka doa hal pas jeung waktuna alhamdulillah urang doakeun panitia nu geus korban harta korban banda korban tanaga jeung emutanana mudah-mudahan sadayana pengorbanana sing dibales ku Gusti Allah nu Maha Suci amin ya robbal Masya Allah da pikieuan teh lain teu meunang capek bahkan ayeuna luar biasa orang Sukalarang desa titisan tidak ada kata penyakit wabah corona ke urang mah 1 kali tahun baru tetap sebagai umat Islam kita harus merasa bangga dan bahagia benar terus apa ente dugi kangorbankeun harta banda napa ieu teh kikieuan teh butuh biaya jeung mangdana lamun biaya jeung mangdana nya rek kos kieu kadang-kadang pancerneangan mangdana jeung biaya panitia sok loba ditipu ku masyarakatna datang poe minggu ngider ka imah-imah aya nyumput wae aya aya nitah budakna wae aya lamun kaya panitia bejakeun mama eueuh aya mama rek ka mana mama rek nyumput di dapur
bener. Kadang-kadang numput na jendela diketokan ku panitia budak orang. Assalamualaikum. Jawab. Assalamualaikum. Ngintip na jendela. Jelema ge areueuh. Cepanita tadi jero saha. Ieu mah juri gitu kan. Merek itu ngaku jurinya. Datang deui kami mah jadi budak leutik geus nungguan lalangpan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jang mama aya. Cek mama ge eueuh. Naon? Cek mama. Heeh. Terus mama mana? Aya nunggu di dapur. Tong sieun tong keung sodakoh warga ieu sing yakin bakal dibales berlipat ganda amin. Pandauhan Allah na Al-Qur'an menjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah wallahu alam bil murad man sing saja datang ke eta siman bil hasanati kana hiji kahadean palahu maka tetep dikeun eta jalma nu ngaluarkeun kahadean eta asyru amsalihha 10 balasan bisil perkara nu dikaluarkeunana. Sedekah penting ieu 1000 bakal dibales 10.000. Sedekah 10.000 bakal dibales 100. Tungguan isukan datang murah 100 hingga mayar mengumpul. Naon kahadean moal bakal ngajadikeun urang kakurangan malah mandar ngajadikeun urang bakal tambah-tambah barokah milikeun rezeki amin ya robbal alamin. Cek soal lah seperti itu. Ya cempreng teuing kang. Cek. Kos pertama tadi ke pertama naik. Cek. Nah, bahasa kurangnya cek. Cek. Yang itu ngerti son deh. Cek 1 2. Terikat. Ada apa rumah? Ah, mantap ya. Doakeun tukang salam sing barokahkeun ku Allah amin. Ya robbal, ya robbal. Sing percaya yakin yuk. Supados orang dia tambah yakin dulu jamaah sadayana kuasin kuring di bejaan rumus supaya hirup bager kula sieun balangsa ku urang sedekah insya dalilna jelas dina Al-Qur'an. Qur'an kalam Allah. Allahumma la tukhliqul mi'ad muasulayat dina jalir muajalit dina janji muasulayat dina ucapanana. Cek Allah kos itu pasti hasil nanti kos itu tinggal urang ikhlas apa henteu sedekah di jalan Gusti. Sok kerayung hitung bareng 10 kurangi hiji 10 kurangi 2 10 kurangi 3. Betul apa salah eta hitungan? Ngan ieu hitungan rumus matematika dunia lain rumus matematika akhirat lain rumus matematika na Allah. Lamun rumus matematika na Allah 10 kurang hiji hitunganna lain 9 tapi jadi 19. Cek ini nggak pulang kumaha hitung eta. 10 yo di bejaan 10 kieu kudu jame jelasin karena udah TK nih udah TK ya. 10 kurangi hiji 19 di mana cenah 19 teh 9 memang sesa nu urang disodakokeun tina 10 dikurang hiji memang sesa 9 nganu hiji ieu manjana bil hasanati falahu asyru amsalihha bakal dibalas 10. Maka ketika ngawarkeun hiji kaya-kaya datangna 10 ditambah 9 modal urang 9 10 kurangi 2 18 ayah katanya jadi 9 kita hitung katanya 10 kurangi 2 lain 18 tapi 20 dalam sabab 20 nanti 2 dikali 10 jadi 20 ditambah 8 modal urang jadi 20 dalam 8 masukin ngahulang ini paling nggak hilang 10 kurangi 3 7 beraha 37 habis bacaan 37 tina sedekah urang 3 siki dikalikeun 10 jadi 30 7 modal 10 kurangi 4
40 gani 10 kurangi 5 55 10 kurangi genep 60 10 kurangi 7 70 10 kurangi 8 80 10 kurangi 9 90 hiji 2 wae tadi 10 kurangi 10 saran itulah rumus sedekah. Jadi harta nu kawarkeun ku ibu bapak jamaah pikeun ieu acara 10.000 eta teh ngundang mancing rezeki nu bakal datang 100.000 Insya Allah tujuanna naon dulu jamaah sarena simkuring doakeun heula Gusti simkuring katarik batin kagendam rasa kapentang panas malan ningali nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah dugi kangaret neuting ngabandarat sorak-sorak netang pinang memang orang desa titisan kampung Nyalindung rumput baik ini benernya kampungnya lindung memang karena pangaosan mah luar biasa alhamdulillah mana cek amah haji hambali oge ibu-ibu di dieu mah lamun rutinan teh nepi ka kaluar-luar teh ka mana eta di majlis mah keluar we kabeh eleh ku kaum bapaknya kayaknya bapak-bapak mah nepi ka teu asup mun rutinan teh teu asup jadi areueuh Masya Allah Gusti nu balalager sareng nu hadir sing panjang umur kanggo naon hoyong panjang umur kanggo naon ibadah alhamdulillah ulah nurutan orang Bogor ece akang nu balalager dibere panjang umur teh lain ibadah malah lunta kata tangga nu hiji sidekun hiji nyamunjar baringalaan kutu ini pantes jam 10 tehnya nu hiji nyamunjar nu hiji di luhureun ngalan kutu dihakan peletuk we tak kutunya bari dilagukeun ku budak Marius nya mimiti ngalaan kutu ngomong ka dieu kadi akhirna mah gugur ngomongkeun nu jadi minantu aya sok ngomongkeun minantu aya ieu mah ulah bakal ngomongkeun minantu di dieu mah nu hajat ge diaromongkeun aja di mana cek pas kondangan ti salah ti cemasna jeung naon coba asmanana di cemasna dah teh jeung naon dahar lagi jong helm banyak helm di dahar naon helm teh endog dibelah dua sok aya endog dibelah dua nu hajatan aya lamun aya endog dibelah dua lain nu hajat pelit tapi nu pinterna anu pinter teh nu masak pinter nu masakna jadi supaya endog teh bumbuna nyerep mantap endog dibelah dulu hayang-hayang teh menyokot 8 potong wah mau era ieu teh goblok era mah masya orang masuk ke betah aya lagi panitia diaromongkeun kudunan sakitu cai-cai acak amit-amit diaromongkeun panitia teh maka cepangan di rumah irama gitu mengapa kau suka membukakan aib sesama cing menapa bersami mulai kesana kemari kau cerita keburukannya semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan ya jadi hari mama kudu muriang tunggu nate kuy mah resep kaum mate tiker leutik keneh kan lamun ke SD lamun aya hajatan sok ngayakeun layar tancep nya hiburan teh naon cenah layar tancep layar gede ditancep film nate biasana kieu mun ada sore film seru-seru jeung lucu dono kasino intro penting saeutik dari Prima jeung Apen bangun teuing ta si Apen geus bangun cenah ieu nya rada penting oma jam 1 oma mah kabeh raresepeun musik nage kaciri lamun oma geus mulai teh jeng 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 jeng
jeng jeng jeng jeng. Oma naik kuda bawa gitar, satria bergitar, jeng 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 jeng. Suara noneta, suara aing, suara kuda. Ah bener orang dia pas kesopan ah. Ceramah jauh-jauh di Bogor disebut kuda di dunia. Si genah ngajauh kan si rapi, suara ustad nuturkeun kuda gitu. Atau mah uang belah pojok mah kuda, yang puasa itu. Masya Allah. Mudah-mudahan saja bitina panjang yuswa Gusti, orangnya lindung sadaya sing barokah rezeki, sing sehat walafiat jiwa sinareng raga. Ya Rabbal supados yang kolong kana waktu ngagau kana waktu urang puput baik kana puhuna urang ngalah baik kana muarana urang udag baik pamaksana urang karambai ngaosna supaya beres acarana insyaallah. Man satacan simpul ngadadarkeun tutup sing jadi ceger carita hampura leuwih ti heula jauh di Jugjug anggang datang simpuring ti kota Bogor ka Sukabumi nyalindung titisan Sukalarang daya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan ieu mah saja silaturahmi bae jeung orang ieu nu dipamrita aya sanes barokah silaturahmi simpuring jeung orang ieu sing panjang yuswa bari gampang rezeki dalam niat rek ngaosna isin simpuring di dieu mah seueur kiai seueur ajengan seueur pasantren seueur santri malah mandar najan disebat lagi tadi dipanggil lagi kiai aang balap muda duka muringkap bulu simpuring disebut kiai jauh tanah kalangit ka kena kene kupecap kolot baheula simpuring mah lain cai lain wadungan ceodah anu bageur aya ceodah ceeba aya cetati ceteti cetuti ayo kami kita begini lauk teri gedaya sitan lain kiai lain ajengan santri oge ilmuwan santri oge kirang tata, kirang basa, kirang panata, dudugak luka banyak cuman tangga kasar basang kaltur garihal cek orang Bogor mah bisi bahasana pondok bisi nyogok panjang bisi nyugak maur saur bae cari agung cukup luhur anu kasun jebar pahampura nu teu dati pada dulur sadayana bade ngahampura insya dakaraos atuh ibu kumaha-kumaha ge ari orang Bogor sekarang Sukabumi benten bahasana ge simpuring mah bahasana ge kasar. Wieu simpuring bahasana kasar. Da hese di lemes-lemes geus make hamplas teh deui lemes. Kasar we. Ah wieu teh punya urang mah bahasa kasar ge da urang mah wajan makhluk kasarnya. Lain makhluk halus lain di dia lain. Saminya masya Allah. Mugia silaturahmi urang sadiri Tuhan ku Allah malah mandar turun rahmat ka dari Allah pikeun urang nyalindung sadayana amin. Ya Rabbal peringatan tahun baru Islam yang sangat pantas dan wajar bahkan kurang manulaku umat Islam kudu ngayakeun tasyakur bi nikmah. Urang sok ngarasa era dulu jamaah sadayana loba orang Islam nu pipireun keneh kana tahun baru batur dina bulan Desember karena Januari saeutik nu minuhan puncak lain orang Nasrani, orang Yahudi, tapi loba kene orang ngarasa bangga tahun baru Masehi mah urang teh. Kadang-kadang ti urang kene sabalasar mulyan petasan. Ini ka trompet. Kadang-kadang si Aki ngitung. Sini nih nyakal trompet si Aki ngitung. Ayo masih 10 detik deh yo ganti 10 9 8 minus kilo yo 7 6 5 3 opatna uang basya 3 na opatna batuk belegung 2 1
Nini wah di Jakarta Monas hiburan dirayakeun wah di Keboran terus Cianjur Sinden rumah tangga jeung manehna Bapak Haji anu bager wah kabeh kurang maulah orang Islam ulah menarik kurang menyambut tabu sholawat ai syukur mah ulah waka tahun baru Islam doang syukuran mah rek ulah poe dan memang dianjurkan ku Gusti ngan ulah dipileueun jeung adat-adat orang Nasrani Yahudi urang mah Desember dipileueun ngan urang mah Dimas baca zikir sholawat supaya nam turun rahmat Gusti Allah. Ieu mah santri cenah hayang hiburan tahun baru teh atuh kosidahan santri mah nya bunya. Geunaheun pan kosidahan ting 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 tak ting 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 tak ting 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 ya dana santri mah nya wah, hiji kosidahan, hiji cerawis, baleng cerawis apanya? Allah, aya gemblong, Allah, aya gemblong, empingna cuhucur, empingna cuhucur. Allah, aya gemblong, Allah, aya gemblong, empingna cuhucur, empingna cuhucur. Sebenarnya Allah pakai bolu karena mau dieukeun nya. Alhamdulillah. Urang salaku umat Islam kudu ngarasa bangga, hirup-hirup urang tahun baru Islam ieu. Naon tujuanana? Tujuanana dulur jamaah sadayana supados urang tiasa emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan. Yeuh dibedaan tahun baru teh syariat tahunna anyar hakikatna justru tahun nu bakal ngurangan. Urang teh kaya-kaya umur teh diki deukeut kana mau makanya identik dengan hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cimpuring nyaritakan tentang gimana Rasulullah SAW hijrah. Nu penting urang sing nyandak jasa makna tina hijrah. Hijrah teh kabagi dua, hiji hijrah maknawi, nu kadua hijrah makani. Mana hijrah maknawi? Ibu ti samat ayeuna niatan dina hate masing-masing nu tadina hirup kedul kana ibadah arek raj. Da hijrah teh artina tina hijrah sabenerna mah pindah. Ngaranna hijrah kudu aya pergerakan atau perpindahan. Lain cicing tempat tapi usikeun. Ngan namun hijrah maknawi biasana hijrah anu alus mah hijrah tina goreng kana alus. Orang dia dulu jamaah sadayana nu tadina males ibadah hijrahkeun rajin kana ibadah nu tadina orang dia males kana hadir pangajian beres di acara hijrahkeun dina males kana rajin hadir pengajian apapun namanya yang namanya pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain boh makani boh maknawi eta ngaranna hijrah. Hijrah makani naon? Hijrah yang dicontohkan oleh baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Rasul dihijrahkeun di mana? Di Mekah ka Madinah. Kunaon sieun Rasul ka orang Mekah? Punten lain sieun tapi itu adalah strategi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pelajaran jang urang sing emut orang nyalindung sadayana pasti oge bakal hijrah makani. Ngan makanina lain ti Cianjur ka Bogor, lain ti Sukabumi ka Bogor, lain ti Sukabumi ka Cianjur lain, tapi orang di sadayana akan bakal ku Allah hijrahkeun di alam dunia ka alam baru. Ayeuna urang hirup di mana? Hirup di mana? Hirup di alam dunia. Tanya ke santri dunia kalimah fil Madinah naon pasti jawaban santri dana ya dudunuan daniun kalimah isim takdir adana nuduhkeun kana muannas dunia hartosna dunia teh temporer dunia teh teu lila dunia teh hanya sementara aya teh hirup di dunia lila
salila-lila lagi bakal mami tungtung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuswana sabara tahun ibu kukus nate. Bener orang di rumahnya. Jadi tawadu. Nyahoge cari cimuan. Para tahun ibu antap ke. Genep puluh tilu tahun. Umatna mau jauh di Rasulullah. Umat orang, umat Nabi saukur 60 sampai 70 tahun paling oge kan. Jadi lamun hadir penting ya umurna 69 tahun 11 bulan 29 poe sapoe deui. Kana 70 ari maot nama daeuh teu nu kolot teu nu ngora teu nu leutik KBG nu ngaranna hirup kullu nafsin pasti bakal mati, ulah maut mati. Panadana bahasa Indonesia. Jadi nu hirup bakal maut. Diajak Sunda Indonesia, diajak Sunda diajak Indonesia malah Sunda. Bakal maut. Jadi ngaya laguna kolot baheulanya ini sok paling incuna. Mun incuna mewek. Paling cina mewek kena betingnya di laguan lagu pepeling ay kolot na mani rapi bahasa nagenya aing kos bulak kolot zaman ayeuna budak mewek diweukeun ka juri aneh sia teh mewek wae di urang kene aing mah capek urusan sia aya juri sia teh mewek wae kan juri sia itu budak teh morotot mana jurigna jangan juri geuweut jelakjeul aya salakina geus tuh hees juri namun kan eta teh bangka heuh bapak mana juri aya pemajikan kitu aya aya oh dieu mah selama haji hambali ge ibu-ibu di dieu mah KBG baralageun komo mun loba duit masalah kina kalau duit nanya dipina ge diledakan pakai wadah wadah tarigu panona ge dise biwirna diri penang kelek nage disemprotan ngomong nage mani caca dewan cadel loba duit mah ogok salaki balik dia yuk foto terus bau kesan baru nanya pada lobang metang salahnya di kumbang gapai di kue tarak oh ngomong nagek agel salah di warung ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa sayang? Hana ae ti. Nah, Hana ae. Ay mana? Kamana wae. Buat hana ae tapi. Cek salah kena ten kok lik ndut. Ten kok lik ndut. Mana bisa teh? Meser aku mai udut. Kamu masalah kena teh kalau di Jakarta balik ke Indonesia sambil sakali mobil sakoper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa sayang? Seminggu lah kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon? Kono ida ndur limpat. Naon? Kono ida ndur limpat. Malaysia. Saya kaji dari sekali leguk. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roman. Naon bukti marindu teh? Ayah. Naon? Naon? Ayah akan. Naon? Encing condrong engka. Naon maksudna? Encing condrong engka. Naon? Kakinya copot androk ke suka.
Mun keur loba do. Mun keur boke. Cuaca dan iklim berubah. Di imah serem. Terus bisa geus parong. Salam dibalik geus didengin. Assalamualaikum. Salam. Bapak balik. Terus nyaho. Nyaho di mana? Bauna. Bau naon? Bau kungkang. Mending gitu. Iya boga duit akang saeutik. Dan misalnya kita tunda harapan taplak dengan meja di siku budak. Itu nggak bertaplak bener duitna saeutik nepi ka peuting efekna pan teu berubah. Terus bisa geus palek gimana? Balik ke masjid. Assalamualaikum. Salam. Pondok amat ngajawab teh. Wah, salam. Sanebu naon? Salah ngerti pamajikan lamun teu gablek duit leles. Pan malam Jumat. Lah, wayang we prage lah. Kunaon? Kapiran maksa kerja teu gablek duit mah moal. Naudzu. Awas nyebutnya. Tuh, nya. Lamun keur ngasuh incu kalau baheurang nyaringan karena mau budak rusak. Budak teh mewek kena beutingna. Orok mah gitu mewekna ya. Bener teh? Suka dijadi mah orok beda ceurigna. Sami bae, di Sukabumi ge sami bae nya punya ngan hoe-hoe nya. Ngajar aya keterangan kullu mauludin yuladu ala fitra pa bau setiap cabang lain lahir kana alam dunia ngan kana fitra gumantung indung bapana. Ieu mah aya fitra tumilah tegasna fitra agama. Lain ceurigna. Ceurigna mah sarua bae. Cianjur, Sukabumi, arek Bogor, arek Amerika sekalikat sekalipun, ari ceurigna mah sami bae. Ngan sahoe-hoena. Untuk iya mah cenah cerita teh kumaha indung bapana waktu simkuring sok disebut teh Kibalak Muda ibu di Bogor. Ceramah teh sok ngahaluang nurutan guru simkuring tafaul ka mama Ki Haji Soe almarhum. Masya Allah, atuh anak lagi ngahaluang ceuring katanya. Hoi. 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 Alasan ceuring eta anak Kibalak. Kaciri pancuri lagi. Mah Kibalak mah kena hengke coba anak tentara. Wah galak. Angkatan laut, angkatan udara, angkatan pakaian. Wah, mau nyentak ngomong. Hoi. Ini tanggapannya gitu. Di tanya babinsanya lempang aja tegas dia babinsanya. Gede. Dan makan siap. Sudah makan siap belum? Mau makan siap? Mau? Ada nggak? Oh ada. Wah, yuk. Gua alak ngomong lagi, anak lagi gitu mau cerita. Hoi. Gandeng. Hoi. Ih, gandeng dia seperti hoi. Anak tentara itu. Anak gue nama anak sinden. Ngahaluan. Hoi. Geuning kolot baheula lamun ngasuh incuna teh sok mare kalimat-kalimat nu hade. Ulah kos budak ayeuna ngasuh dibere lagu dangdut budak mewek teh. Budak mewek lah mewek wae dangdut mah mereka lagunya. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Budak teh nepi ka lagi geuningan terus. Tadi kita lagi sakit di leutik keneh. Adi nu hayang saja maksudna ayu tinggi kemana budak teh geus gedena gelok mah kahulung we. Bingung mereka mana kok ini nih? Awas tuh, budaknya memang can ngajawab tapi dia ngerasa. Bapak-bapak tak ada tanya, buka-budak kasih-kasih foto di aku. Oh, anak ketawa. Tatep ya mati tatek. Anak tati, anak kah. Budaknya nyariin hati begitu gede kan. Oh, tuh dia aku lah, anak satu cuman. Lebih kau gede eta dendam lagi nya budak. Terus gede teh usaha jadi jelema beungar mah ngaku ka bapana. Baik di kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak bapak geus balik. Saha maneh? Bapak jang, bapak. Ingat tuh barang ngomong naon bulan bapak. Anak tah. Ingat ya. Ingat jang, kunaon sebelah tengah ku kain, ayeuna geus gede ngaku kain, baheula mah heureuy bapak. Tidak ada kata bercanda untuk suara yang menyakitkan itu. Dengarkan lagu balasanku untukmu.
langsung anaknya bapak tah oeng-oeng hideung awas mun anaknya ya mati tatek gajarkeun cadel tatek kasep oge ieu mah ditatek kana laja lima laja pokoknya laja terusnya koneng jahe usia kadina ieu mah ditatek ti laja timbe ti ucing ya mah juga budak-budak ai kolot baheula mah Kang mere pepering teh luar biasa najan tinggal lagu Sunda tapi mere pepering luar biasa sok ngalagu geuninnya kolot mah nya cincang keling manuk cingkleng mah da cindeuteuh los nokolong bapak satar mah bantuan atuh bapak satar mah aya lagu gitu ayah gerak lamun diartikeun tanya kolot masuk boga bahasa kirata naon kirata teh kira-kira tapi nyata dalam mendidikan eta teh luar biasa euy cincang kelincing urang nyalindung jeung simpuring urang babadonan geura aling geura ali pada berang jeung peuting kadatung api ngaji ngajaring ulah hirup lang ling sing sering hudang ti peuting bapak RT anu bager sing sering hudang ti peuting tapi ningali ibu-ibu garis bapak-bapak karasep mah tukang hudang jam 3 ki hungkul geus imah eta emang mau dipake lah celana tujuan geuleuh di dieu mah kakara kadenge we imam kieu kan geus kieu teh SD mah dia celana teu dipake nya angkatna Masya Allah sing daek hudang tipet ibadah kanu ngapi ngajarin nyatana Allah nu maha suci insya ulah kos orang Bogor cedai hudang tipeting teh mun keur susah hungkul mun keur susah lieu teueuh raga teh teh sampai tidak semplak kerepak dan bungsan pokoknya sabalang sakro sakara baik salat tahajud dua tahajudna teh di baturan ku salakina lumenanya ka Amah Haji Ambali Amah Haji aya naon hirup abdi ti baheula kieu wae Amah Haji maksudna eueuh perubahan terus hayang berubah hayang Amah Haji hayang berubah abdi teh jadi naon Pokemon sing bener atuh hayang ngalaman kos batur hirup teh kuncir leut loba duit turku tak gede tuh nya brodi pantok di jurungan aya di tengah imah Kang Haji atuh lamun hayang-hayang teh kos kitu masih rajin ibad salaki ke usaha ibu usolli insyaallah berkah rumah tangga amin osok ibu osok salaki anu pati kebon ibu usolli di imah salat duha osok ulah kos orang Bogor salaki keur di kebon salaki keur capek usaha imah malah minjem ka tukang kiri gitu ngahutang terus daster tilu siki di hutangan komode nginjem ka Bang Emo awas tah aya di desa nginjem ka Bang Emo aya loba awas eta teh riba haram kullulah minabata minal haram tanaru auladi setiap beuteung deuseun ku perkara nu haram maka neraka pambalikanna lamun dan ditobatan mata ieu momentum tahun baru urang tingkatkeun iman ajeng jeung takwa ka Allah Subhanahu didoakeun ku simkuring boga utang ka Bang Emo sing lunas nyukot para antosnya ibu-ibu cek moga belak duit mah yang sudah mendaftarkan untuk mengajukan pinjaman berapa orang ada 10 orang kan ngagrup Bang Emo itu bisa sorangan-sorangan kudu boga batu ngagrup mainnya 10 juta dibagi ku 10 orang mayarna babarangan udunan baik ibu-ibu bagi kami Bang Emo tidak akan pernah mempersulit untuk mengeluarkan pinjaman cukup saja dengan perjanjian dan KTP saja. Saya absen dulu ya, yang suka pinjam biasa sudah pinjam ya. Ceebah hadir.
Cerodia, Cedede, Cencung, Cenai, aya Cenai, Ceneng, sok kapalayin sadayana KTP-na tempatnya jadi ditambutkeun atos aku abdi. Wah, di barung aremu paling utang kosna. Ngalogo jeung baturan. Ece alhamdulillahnya urang boga baturan teh. Ngajakan ulin jeung ka Bang Emok jadi ditulungan ku Bang Emok. Lain nulungan Emok teh nyiksa. Nuhunnya cenah mun si baturan ieu mah. Uy mah geus bingung gara-gara corona teh salaki menang PHK, lain yang usaha nu anyar malah museuh. Enggak poe museuh. Teu balik-balik museuh teh surang kae di entang mana. Ece udah sakit ku sakit teh pada wae ngomongna, atuh teu balik-balik kana museuh teh. Ece masih mending museuh salaki ieu mah kadang-kadang ceu. Museuh teu beuki ngan mulian manuk hayu. Di peta duit ku pamajikan Allah itu manuk aya, beli para manuk aya. Manuk beli panulan ada bapak ya, eta mah ngarugi lah hayu terus. Ayeuna dulu jamaah sadayana si Bang Emok teh, udah ibu enggak usah bertengkar. Uang akan saya keluarkan. Siap ibu ikuti kata-kata saya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ngariba makan bismillah. Aku berjanji. Wah, aku berjanji. Bayar hutang tepat waktu. Bayar hutang tepat waktu. Bila temanku tidak bayar, bila temanku tidak bayar, maka aku akan bunuh. Maka dibunuh babaturan masyarakat. Oh, gara-gara Bang awas hati-hati si rajin daripada nginjem kasih Emok salaki berusaha di kebun ece usoli di imah amparkeun sajadah. Masya Allah indah salaki keur macul ece keur ruku, salaki keur macul ece keur sujud, salaki teh capek macul yuk heula hanapeun tanggal kalapa. Bari make duduk kuy we ngahihit nungguan ngaso awak supaya rada leureung bari ngahaleang hareudang hareudang hareudang. Dah berapa apa ini teh mah goak teh. Selalu selalu selalu. Nah teh karena hihir gitu teh ibu nadi mah ngangkat ke leungeun. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalau memang rezekimu di atas langit, turunkan ya Allah. Salaki di kebun tinggal kalapa. Di luhur langsung diserang. Tersalaki teh Gusti nu agung ieu aya kalapa murad ieu kalapa uing alhamdulillah. Dibelah eta kalapa gileueut caina dadak salakala salaki ibu nu keur capek teh seger deui bertenaga deui malah leuwih gagah dibatan nu tadi asalna anjeunna macul malah salaki ibu sanggeus nginum cai kalapa eta sakti manggulang mangguling totos poe ribet ganti sukma kandang dewa gagah salaki ece ku gagah-gagahna kumisna sagede galangan eta lamun kumisna sagede galangan sagede kumaha bibirna coba dulu. Diinum cai kalapa seger deui awak mah macul terus keur macul pamajikanna ngadoa wa in kana fil ardi fa akhrizhu kalau memang rezekiku di rantahna keluarkan ya Allah belut ngarapuna da sabab pamajikanna soleh. Oh jadi Pak Haji lamun urang aya loba rezeki teh sieun salat duha iya. Sholat tahajud naon sih manfaatna supaya boga derajat anu luhur. Abdi mah hayang sholat langsung menang duit Pak Haji aya teu? Aya. Sholat naon? Sholat mayat. Sholat mayat mah langsung. Mun mun keur ngaji baheula keur masangreun atoh teh nu maot. Keur ngaji nang alogat teh. Uy alhamdulillah ceu di Cianjur si kalong kulon sing kuring masantrenna. Mun keur ngalogat kieu teh KRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi. Yes. Akhirna caing teh aya oge. Cek guru teh ja santri ngaji beres heula urang ngalayan babarengan. Siap Kang Haji. Eta mah anu pede wae teh. Memeh kam tempat nu mau teh ka warung heula mau tak udud. Cek urut je. Urut naon? Samsu cek. Bara duit 10.000 irama yarna kek pos nyelakeun mayarna teh 10.000 janji
bener nyolakeun. Masya Allah. Allahu Akbar. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Batur maca Fatihah ieu mah culak-culuk mana ngabagikeun duit gitu. Gagal yang mau datang nih. Mangkaning bukan utang 10.000. Al-Fatihah. Alhamdulillah pek datang. Iya datang. Datang pas harapun banget macam ada urusan Allah di Indonesia. Oh, nanti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ya sukeun amplop kana kantong ka dieu set. Mana lewat teuing mundur miluan jajaran kadua. Baris deui jajaran kadua. Mana lewat set bae dapat 2. Pete kesukuna teh jadi dibere geus goblok si dahareup. Atau we jadi santri mah we ngarajuna mah susah teh baheula mah. Masya tong dihina santri mah calon ulama insya Allah doana ge diijabah mending kana nyuatkeun main loba santri daripada lain santri mah doana ge ijabah per detiknya sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu pergi uing nyuatkeun main ku preman ngogotong main make helm mereka mana make helm ngogotong main bisi ditilang betul sudah main ditilang jadi sing daek kudang tipe akhirnya pos di mursin kuing tersusah parah kudang tipe kasalakina aya naon geulis kurang salat tahajud teh hayu salat tahajud 2 kali pas beres salat salakina ngangkat deuleuh ya arhamar rahimina irhamna ya arhamar rahimina irhamna tepak upamajikan kang aya naon geulis izinkan malam ini aku yang berdoa. Kunaon gitu. Mana doa tara diijabah. Mungkin gitu. Mungkin barang sangguai. Akang mundur. Ayeuna bisa kitu ngadoa. Kieu sok rutinan di Amah Haji Hambali. Cek Amah Haji lamun ngadoa yang diijabahkan sing sungguh-sungguh dalam berdoa. Buktina teteskan air mata saat berdoa. Ceurik ngadoa teh ceurik. Kunaon kudu ceurik. Pan budak mah tadi bari ceurik sok dibere. Kita mah budak, tapi saya kos budak weh. Budak doang ngomong wae, atuh manehna nanya wae belegu. Bisa kitu ceurik ngadoa, bisa kumacarana. Lamun ngadoa yang ceurik, diajar ka kiai ngamanaan doa nu kurang dibaca. Urang keparekeran robana we tapi teu nyaho artina. Ieu para Allah mangartieun. Heuh Allah ngartieun urang teu pati karasa da rumah teu ngarti. Terus kumaha atuh? Mending mereka pakai bahasa Sunda we. Emang meunang ngadoa pakai bahasa Sunda? Meunang. Allah mengerti dia. Kurang doang mau wae, tapi saya ngajak ngobrol wae belum. Akan amin. Oke. Tahajud beres. Salakina di tukang pamajikan jahar. Siap lang, siap. Pamajikan yang ngajerit peratan langit, siap peratan jagat, sasadokan nu agung dadadakan nu makawasa. Ya Allah. Cek salakina. Wah bener mewek. Tong ngagoda wae belegu. Ulangi deui ya Allah digoda ieu mah. Kesana goblok saya ulangi dulu ieu mah. Ya Allah ya Rabb. Dipikir dimulak-balik. Kesalakina kakarak aing ngadenge doa kieu. Dipapai dirasa-rasa benar ya Allah ati mah teu bohong. Rumah tangga timah heula ya Allah. Jeung manehna teh ieu jeung mana ya? Kesalakina sia mah aing dibabawa belegu. Timiti memogohan nepi ka loba anak ya Allah. Balangsak ya Allah. Kesalakina najis amin oge. Ngadoa sia mah nyinggung aing belegu. Ngadoa ka curhat maneh hayo. Kesalakina neng mundur. Naon akan pergantian pemain. Maksudna akan mau ngadoa neng nu amin. Akan bisa ngadoa? Bisa aja itu mah. Akan pakai bahasa Indonesia? Ya, mau pakai bahasa Arabia akan bisa. Siap. Tapi neng lah dibawanya. Licik jangan. Aing tadi diaduk di bawah. Yuk Pak Aing bergu. Aing ngadoa mau dibawa siapa licik. Tukang ngadoa lah mau truk wae. Siap. Neng amin. Oke. Salakina sarwa gebleugna ngajerit maratan langit mocia maratan jagat sasadukan nu agung nadadakan nu kawasa Tuhan
terimalah doaku ini. Si pemajikan aing asa pernah ngadengi. Aing curiga ieu mah. Asa pernah ngadengi di nu hajat aing ngadengi. Berikan kasih yang ku cinta. Sing daek kudang tipes salat tahaj naon margina sababu subjaganing pakeun teh eta manuk cingkleung bakal loska bakal lepas nganu hati ruh aya dina awak urang akan terlepas nikuan cinu mustari gampang sanu sampun orang di ala nyawa diri masing patiraga pisah jeung nyawa ngabungkang ngabanusan teusik temari kagolernya ngilah ngalir geus kitu mah boga gedong sigrong moal digagandong aya ibu main ngagandong gedong waktu main lagi di Bogoto pamajikan geus kawanti-wanti endah pariwarna geus bawa ngajadi endah bawa ti kudrat pamunteunna daun serel dilena ipisi jeruk sapasi gadona belok sapotong pangamu yukumukung halis nage ngajar pae ditilik digigir disawang di tukang ditetep diharap boga pamajikan geris geus naon maaf moal di ais aya orang dia pamajikan naon nu daek di ais kudu maot aya aya bener juga nanti aya nu daek di ais kudu maot nu ais nanti mau bisa paling ge pamajikan urang pur ceurik kang ceurik ka bangi keur ka dia wong cilik teu nyangka kang geus maot udang ka udang milu bapak mah cek ame tenang bu dikubur dua ada yang terjadi ya Allah kang neng rasa ngimpi ya kamu hadir terpenting hadir karena tapi apa nyari itu acara muharoman akan tiup lagi dekat RT kan ayah tuh dekat RT bisi tidak harus diarah ya Allah kang satu pesan untukmu saya jangan kau pulang lagi mocong balik deh mah ditanya ku ama Haji Hambali ibu kunaon si akang maot gering kuku ge sehat Pak Haji kepentingnya hadir muharaman hareupeun masjid atuh geuning maot cilaka teu cilaka kunaon atuh bisa maot cek saksi mata mah cenah murad Pak Haji tina ayuna karena dimurahkeun ayunan kudu maot pamaina mah ayunana luhureun tower Pak Haji gantung diri eta main ayunan tuhnya harta banda moal dibawa ibu geus kitu mah bapak satar nganu hati sataranjang sabab mait rek dipandian pan mait teh dipandian keur dipandian eta mait ngacerit matam langit mocea maratan jagat sasadu kanu agung mendedah kanu makawasa kalaunan lamun mait keur dipandian teh teh gogohakan ngan teu kadengi urangna mun ngadengi moal teu lupa ci urang lalaunan Pak Amin nyeri kene ya awak teh kakarak lesot rungna lalaunan Pak Amin marana salah seuyos kitab ibu purih-purihna sakaratul maut lamun aya cai ngecerak kana awak urang sarua jeung nyabetna petir kana awak urang Masya Lalaunan Pak Amir mantap halusna wa jamaah banyak keur ngasanten teh sim kuring praktek nanikeun mait teh diajarkeun ku guru teh mun muculkeun cai dikucurkeun caina ulah kencang-kencang teuing ade rek musapana oge ulah gasrak-gasrak teuing ieu mah aya manikeun mait ku minantung sewet waduh make sikat mana yang sikat ah mumpung berbayar lah mau ngelawan ya gua aing disikat sih ayo jadi rupelit ka aing mentang-mentang aing teu usaha sapelitna bageuna pengusaha yo rasakeun sikat aing yo bohong anya
kucai lagi nu alon-alon diusapan lagi najan kamai berada kos diwing hayang mandi genet bersih make seti motor untung bohong ya namun bener matu geblek ya beres mait dipandikeun mait dicandapikeun di kafanan mantap disebut nage boy teh kain naon kain kapan naon maksudna sih ke kapan teh kira giliran urang beres mait di kapanan eta mait dicanda ka masjid dikeun di salat eta keur disolatkeun keur digotong lamun jelema nu tara ka masjid gogoakan kan balikeun uing keur hirup ge tara ka masjid balikeun mantap di ayeuna mumpung hirup sing dae ka masjid geus maot mah era tara ka masjid aya salatkeun di mana di masjid mana pangharupna di maot mah oh ka era batur nangtung saya tak nggak boleh restoran mantap mumpung hirup kene yuk orang Lesian makmurkeun masjid insya tuh beres mait disolatkeun lamun di dieu tos disolatkeun langsung digotong heula atuh baru kubur wae mending kubur di masjid atuh geueuh mun masjidnya logodor datang pasaran digotong mah babaturan dibawa ka pakuburan dikubur sorangan eueuh nu maturan aya nu maturan di jero kubur aya amal sorangan dan amal soleh ki soleh ge bingung mau amal saha hayo dicobatan kurang amal dia teh soleh mau amal saha tuh ge amal sorang anu soleh rukuk padungrak pelembakatin di antara benem yang pada dalam bajang ringkuk dalam kubur poek bungkeng butar hata poek na harita hayang ngiri curug sorangan walaksana kahalangan ku amal doraka waktu hirup jalan dunia nircatina ajaran agama geus kitu rek minta tulung kasaha minta tulung kasaha iwati amal ibadah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun atos nawallahu alam bil murad al yauma dina pada harita nakhtimu bakal dikunci ala afwahihim kana baham-baham maranjeun baham urang tadi kunci jeung kemah waktu kalimuna aidihim nu bakal nyarita leungeun urang ngan nu hati leungeun dirinya amal perbuatan mantap ya teh ibu di mana anu man nguburkeun teh geus sarengkah 7 langkah urang dihirupkeun deui ku Gusti Allah dililirkeun kan ulang-ulang sorang bang baratino bang barung ibu kulit munting da kehujanan sangsara pinuh kabingung gulang gulingan eta gulang gulingan sosorangan urang teh ngahuleung euy di jero kubur teh meh datang malaikat ae di tempat naon ieu kaula di jero kubur saha eta teh urang di mana ieu kaula ka mana jalan ka hareup lain jalan ka gigir lain jalan ka tukang lain jalan ka kanan lain jalan ka luhur lain jalan ka handap lain jalan didinya ngacerit para langit ociak para
salah jagat ke aya rupana jeung percuma hanjakal pada hari tamu aya nu ngabela. Di mana dulur kula awak kula gening baraya kula harta banda kula anak jeung pangkat martabat kaula geningan aya nama eueuh tiris asal visi mutenana di jero kubur mah tiris teh salimutan di dunya mah tiris aya saling hardang ngasarupi kipasanana ke ngasarupi baturan hirupna di tempat naon ieu kaula Gusti di jero kubur datang langsung amal urang meme malaikatnya amal mun amalna bagus datangnya ge bagus kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar kaula mangga kalebet bari kaset ngarang geuning paling deuk sampai rupa hada wajahnya bercahaya. Saha anjeun geuning ku kaset kaula amal ibadah anjeun. Maksudna salila anjeun di dunia tara ninggalkeun salat anjeun rajin ngalaksanakeun dawam wudu maka ieu kaula ieu rupa dina salat jeung wudu anjeun geuningan caang banget maneh mah padahal aing keur di dunia hidup kageundeuh-geundeukan anjeun di dunia mah dangarna ge dunia mah panggung sandiwara di dieu sanyata anu penting mah nuhun. Assalamualaikum. Saha deui eta kaula sedekah anjeun mangga kalebet sedekah asup ieu sedekah geuning maneh ngabeulna jiga buras pan sia keur muharam merena buras mantap merena cing bagus datangna ke kos buras turut najeun teuing rasah uing da lapar langsung dahar kumaha di dinya kabeh datang. Saat geuning maneh mah leutik kene bercahaya abdi anak bapa anu ku bapa dipasantrenkeun abdi tadi teh ngadoa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nuhun kaset bapa memang teu hayang batur langsung datang dua malaikat. Saat geuning eta mah rada serem aing malaikat utusan kiriman ti Allah rek naon ka dieu goblok sugan sia nanya rek naon. Pasya ngaji meureun keur di dunya teh. Aing tugasna nanya, nanya naon? Ngajedog jawab. Marrabuka. Kumaha cek amal urang? Bos, tenang bos. Ulah ngegas kitu atuh. Bos, ngopi weh. Amal urang mah ngajawab, lain cek uing cek Allah. Waktu kalimuna aidihim nu nyarita teh leungeun teh amal. Bos, cicing bos. Ngopi weh. Bari udun. Sepura santai emang itu aya urut aya ngan seuneunya di neraka. Jadi mun hayang urut pokoknya asa di neraka kan. Urang nama nyantai kan. Marrabuka aing ngajawab Allahu Rabbi aing ibadahna. Wa man nabiyuka saha nabi anjeun? Kaula aya nu ngajawabna aing sedekah mulut di jelema. Wa ma imamuka saha imam anjeun? Aing ieu jelema sok rajin maca Quran ieu aing imamna Al-Qur'an. Langsung beres pertanyaan anu 5 kumaha cek malaikat hamba Allah naumul arsy tidurlah kamu seperti malam pengantin tidur malam pengantin teh ya aing ge baheula kagok balik ke masjid teh ngajawab na pamajikan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi leuleus aya suara doang nugi kaleuleus tanpa tangan pengawasan di kapu kaibunan di kapas kahujanan di luhur saujung rambut dihadap sausap dampak gigir saguing pinggir di tukang satulak pinggang leuleus kabeh awak ngan aya hiji nu teu leuleus. Jadi saya tara kompak batulus ieuras we saya tah akang kalebet panganten anyar di mana gelis aya di kamar di leuleus wae langsung ngegeter lepangan ke bari ngahaluang danauti wa qanfirna kikal badri ajmana fazolat fuadi fiha awaki mudallila akang naon eta teh hartosna Masya Allah panganten anyar bahasa lagi lembut
duh neng geuning teu nyana geulis lir bulan pur midedeh kabina goreng neng geus teu make bagus lah bagus emang saya ngintip aing baheula meureun Masya namun amalna bagus bayangkeun namun amalna goreng ceun datang lagi karareung ceun komo mau teh pas keur tewe anjing mohonna main zo pokona nu macem-macem ka aing didodet ku aing zo tuer aing mah sok maju ayo teh paeh keur beler udang di jero kubur teh asa pararoe kieu bareng lampu gitu waduh amal game belakang gua ralak maruluk aing amal maneh baheula keur mabok baturan maneh wah bener teruskeun ah DJ teruskeun dinya si geblek datang lagi garalak kecil mengkumai kate baro buka ulah galak-galak teuing atulah kalem we kalem aing mah malaikat kajeun teuing selaw saha lanjut aduh aing poho deui timpah ku malaikat wa mana biuka aduh sahanya timpah deui wa madinuka naon agama maneh waduh KTP na ge can jadi DRT teh diuruskeun ka RT goblok ku bener atuh lain bolak-balik ka kecamatan cenah dianterkeun ku pos tirik di pos eueuh di kecamatan eueuh goblok eueuh aya agamana ge dina KTP ge timpah deui atuh mantap urang tadi kesempatan momentum tahun yang baru hidup yang insya yuk hijrah manawi terakhir singkat hijrah manawi dan naon jamaah seueur yang tawisna dulur urang hijrah minal jahli ilal ilmi tina bodoh kana pinter datang tiba-tiba apa kudu diikhtiaran kudu diikhtiaran ibu hayang pinter anakna hoyong bager anakna ikhtiaran tarbiyatul aulad qabla wiladah meme lahir didik kurang ti meme lahir keneh keur hamil teh eueuh loba zikir lain dina huruf O ngomong huruf O we Ustaz lain kahayang aing keur kahayang beuteung heuh sarua mah ge abdi ge boga pamajikan boga pamajikan boga anak dua nu kahiji umur 5 tahun nu kadua umur 2 tahun ayeuna keur ngandung 5 bulan gara-gara lockdown kamari tah saban aing ceramah di batalkeun ku panitia bedong-bedong nelpon assalamualaikum kiai akan rek minta jadwal tanggal baraha ih lain abdi mah tanggal 12 ya dibatalkeun batal Assalamualaikum waalaikumsalam kandangan alhamdulillah kang hapunten wah batal wae beak jadwal aing dina hulung di beak jadwal beak cicing di imah Kang sepenadikan naon ini teh ceramah lockdown udahkeun aing pemerintah ceramah PSBB atuh dog di imah nah lockdown atuh Kang kumaha biasa atuh aing dibumbu ge sugan teuing modal lah doa we bener Kang kode alam tah naon Kang kode alam bener mau pasti imah bener wiu orang ulah dibayar tu mau gitu ampun di data aing leutik ka diri ulahkeun pemerintah liur aing diri Masya kebiasaan Kang lamun ceramah eueuh sapar jeung Habibnya sok aya nu maot lumayan nu maot kasurupan ku aing jambean ieu mah ulah di deukeut nu maot ge aing dibingung cenah ieu beak amatnya ku corona Masya tuh, sok didik anak orang memang ripuh, tapi orang loba zikir ka majikan simkuring ke Muhammad pertama ngomong ke dadara mah ripuh deh 3 bulan dengan huruf O di dapur gelis kunaon sarabal akan sebal kunaon 3 bulan teu meunang head hamil emang akang mah seukeut lain seukeut hamil kitu sia teh
ubaran atuh gelis namun naon akang iya ya caut ticiwi nah teh nyalindung tahu cau mah sugan bolu ge bau akang iya duit itu duit mah hayang duit ge bau atuh tengah penting sekolah merenanya ayah kahayang pasti bisa ditolak awe kehamil we mantap ngacai cenah mau ditolak teh padahal mun orang ngacai teh can bisa ngidung sia teh lain aing nu salah aing salahkeun wae teh orangna ngacai bapana pelit lain orang ngacai teh can bisa ngidung kayak gitu bisa ngidung mah ngacai tengah penting Kang naon ayam sebelah make karet tilu atuh mun kuat make karet kitu neng mangku naon ih pan tukang sebelah teh boga ciri akang ciri naon lamun karetna tilu lada mun karetna dua sedeng mun karetna hiji berarti teu lada lamun teu make karet balangsak cenah kitu ka batu teh apakah yang batunya tadi teh angan sebelah geus peuting geus tutup pokoknya aku yang sebelah kamu teman mah ya ngambek ya mah aing mah akang we nyanyian aku ingin di sana demi neng maksakeun yeun abdi jam 1 asak jam 3 nana mah hees gelis budang nah sih ngaganggu wae batur ke HS oke pan tadi hayang sebelah hayang nage tadi ayeuna mah geus teu hayang Allah terus hayang naon ayeuna mah hayang es penting keneh bisa jadi betung ngomong hayang es mambo lain es krim lain hayang es naon hayang expander mobil lebu expander mah kan duit di mana penting-penting expander gitu kata awewe tah 4 bulan 5 bulan 6 bulan di diantarin nanya tadi amanah tilu sambutan luar biasa sing bisa orang hijrah leuwih akang jadi indung jeung bapak kieu perjuangan indung teh geuningan 6 bulan ngandung moal leungit beuteung gendut salaki ulah sombong peda bisa usaha pamajikan mah tinggal di hamil teu aya istirahatna akang menjadi pamegat jadi petani mencapai tunda we kan pacuna sarekeun leungit moal capek tapi awewe ayeuna teu kondangan nitip beuteung ka tetangga aja nitip beuteung dari kondangan ka hareup dibawa we beuteung luput bukakeun pantot teu beunang-beunang beuteung hubluk cileger nutupna make bujur cilegur 8 bulan makomo teu pararumpuh awe mah nya simpeuing baik ceramah can sare maena geulis kunaon ya geus bulanna mah di baleurat akan berat Masya Allah coba geulis yang gigir berat sabelah suganang karak mah bisa nyelenggo akan coba nang kubat na ganjel belegu kumaha atuh sia heesna nyapeureun oh sugan teh ngolotot ke hamin heesna peureun nya sarua jeung urang oh eta ibu nitih wajin musarin yang mangsa nu sampurna pamajikan rek ngalahirkeun ngacerit maratan langit masyar paratan jagat sasadukan agung naledakan makawasa kan atuh aing teu nyaho aing can pernah ngajuru aduh gara-gara akang tapi akang teu ngarti kudu kumaha sigana maring lahiran ayeuna Kang aduh akang ieu ting puasana apa mau deui wae sugana di hireung ngelonggur doakeun neng hayang salamet akang geus abdi geulis saha salaki moal pamajikanana geuning akang dingeurna cicing wae maksudna ngadoa doa naon doa gampang ngajuru nyaon teu 12 tahun masantren cak ieu kieu ngajarkeun doa gampang ngajuru sudah anak kurang yang melalui jaharatnya di PAU di TK bersamanan kamarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi anakna Udin, bapak abi teh Udin ngaranna Nabi Ahmad. Ini dia abi rek macakeun doa gampang ngajuru. Aya teh ngalesong gitu. Palingnya doa mau makan, doa sesudah, doa mau tidur, doa bangun, doa masuk WC, doa keluar. Anak uin pak, loba ting doa hafalan di TK biur, KWC salah doa. Bismika, alona aya, habis nikah amut, nanti juga bila amat di WC. Nah, gorengan hes di WC. Udah salah doa, amudahnya. Uin ngomong lagi, mak, ayo mak niru kagidan.
Naon sia teh ngahirkeun alhamdulillah ya Allah can lahir mah can lahir hayu ka ditu lah hayu we bukaan kitab si mama saja jampe we bukaan kitab geulis aya bacaan dia kitab dia siap Samsul Mahar dia doa gampang ajuru bacakeun akang bacakeun Bismillahirrahmanirrahim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Hanna waladat Maryam wa Maryam walad Isa ukhriya maulud bi qudratil malikil ma'bud ditiupkeun jeung balik lir malam tu marapi ngapisa cedung matu saucapnya tadi ijabah pada hari itu orang nangan lain diijabah memang geus waktuna geus waktuna moal teu kamu bari cenah bener kata nutur anu mah paraji kamu ayo mak kumaha mak ih geuning ku hese-hese teuing coba kumaha diintip sok mah jampenya coba ningali heula dibukakeun pamajikan teh wah ieu mah jang nutup keneh berarti di imah lawang panto aya nu nutup sia nya naon maksudna mah di imah lawang panto muka apa nutup nutup mah bukakeun ya budak nuhun kaluar da panto ditutup keneh emang urusan naon ieu lawang panto imah jeung lawang panto pamajikan aing awi mah karena ngalawan ka Maparaji mah langsung nelpon jang bukakeun imah akang cek imah Paraji lawang panto dibukakeun kabeh sia Kang dibukakeun kabeh lawang di imah alhamdulillah TV leungit udah berenang termuka jelema atuh kesempatan ya eta mah Maparaji coba kok mah dijampe Auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim mah kudu nginum heula nah biasana mah nginum naon mama najan kolot oge sok resepna teh nginum cai susu eta nginum naon ya aqua da panitia geurnieun mah nu dijieunkeun mah kumaha ditungguan ieu mah Maparaji keur ngobrol jeung Uing di rumah sakit gitu langsung sanggeus nginum teh sok bukakeun jang neng buka neng Assalamualaikum waalaikumsalam mana nu ngomong memang ngajawab ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kaifa fa'ala rabbuka Alam tara kaifa fa'ala rabbuka tadi anggeus kan kita buka dibuka di tiup beneran aduh can keluar kene nyacunya ku hese teuing kajeun kumaha make jangjaokan kajeun masuk pake naon asa keluar nya turang ku jangjaokan we nya assalamualaikum waalaikumsalam auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim jurig nyingkir setan nyengka wajurag wajurig wana wani wau mantak wau ge aing mah wanyeun mantap bau jadi wangian sih namanya tuh nyacanya masya didik anak orang supaya naon hijrah minal jahli ilal ilmi tinu bodoh kana pin titipkeun ka pasantren geus lahir ka alam dunia na bere alam sing bagus heula geus kitu bere pendidikan sing bagus heula sakola laluhur pasantren saut di zaman ayeuna pun namun teh pendidikan pasantren ada geus ka manakal cium leungeun geus jarang budak aya dina kieu jarang video ada mah yo nataran kadang-kadang ngapipi muk ara mah bujur ditanya bujur mama hapunten bisikan beungeunna corona kana bujur we nah udu sok tingali santri melempang nanti masya Allah anak orang kan boro-boro gitu orang ke nonton TV gede rekahan cicing pak cicing rek aja cicing mau musik dijajak kuai cicing aja udah waduh rajol tanah tiba itu ngajak aing ge naon bokap sih bokap nyebut tadi bahasa Inggris murang bae bahasa gaul bokap mun ka indung nyokap mun ka aki nyokep mun ka ini nyakop ane mau garau budaknya ka bapana father
Gitu. Bapak hadir berarti mun ka bapak father, mun ka indung mother, namun ka lanceuk kader, namun ka adi deder, namun ka aki keder, mun keluarga kalender, asal deder ki bahasa Inggris ya kajian. Ulah ngangkat anak orang bodoh sing daek ngaji kalam fainal ilma zainun li aglihi ngalaji aranjeun kabeh saenyana ilmu teh perhiasan papaes pikeun ahlina ilmu jelema nu berilmu mah mulia ku Allah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ngaji ulah jadi jelema bodoh ribu wing minum cek batur kieu teh padahal mah bodoh wing mah sok minum kabu bodoh ku batur. Ceramah sing kuring ibu di daerah Cigombong Sukabumi deket Soltenya pas keluar tol ibu sing kuring teh pas menuju keluar pintu tol ngebut supir teh aya nini rek nyebrang buru-buru ku supir teh langsung ting ngajo ka tengah kan dasar nini langsung ngajo ka tengah sare nonton ku udah sewa ditungguan panitia pan mak naon dasar mama blek ku naon dilangsung ngajo ka tengah maneh nu belek mah belek kunaon abdi nabrak mah teu beunang teh sareng nabrak manehan nanti awas budak santri budak orang di dieu nya main ini bari langsung sok ngajo ka tengah sih kan ya pas keluar Cigombong ceramah deui sim kuing daerah Cicurug keluar Cigombong keur mujana ngebut aya ini eta deui sim kuing ka supir tong dilangsung motor megat di tengah gimana terus kumaha kang dia rek mana rek nyebrang meureun bisi buru nyebrang katabrak tenang kuingnya turun kuing langsung turun mah cicing mah bisi langsung aja ka tengah kan mah rek naon maneh ka dieu mah nya kuing mah bagus dibawa ku seberangkeun tong dibawa nah itu dong cicing tong dibawa jang cicing diturunan loba ngomong cicing tapi karena penyeberangan mak selamat dilason tidak sekarang mah tapi diseberangkeun makanya mak abdi rek pamit nyebrangkeun mata sia kunaon ambak-ambakan aing bieu teh kakaran beres nyebrang usia dibalikeun deui goblok punya salah paham deui wae ulah jadi jelema bodoh teh ripuh kan beneran mantap sing daek ngaji nu bodoh tahlil nu bodoh tah menang berkat jadi tahlil sok menang berkat tara sok jadi mah kitu tahlil menang berkat komo mun ceramah mah lain berkat di kardus biasana kitu mah ceramah teh sok menang kardus biasana lamun teu biasanya biasakeun tos menang berkat tahlil 10 urang lucu batur nang geus salat isya mah nama encan cek nu bodoh ketuaan bodoh berangkat sholat isya deui terus kumaha urang sholat isya deui ayo jadi sholat isya berjamaah ieu berkat kumaha bawa baik heula wah balik heula mah sia mah baik deui ning langsung we harus siap simpannya gantungkeun gantungkeun erang-erang gantungkeun dina motor gantungkeun dina bedug sholat nu bodoh Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin cek nomor teh wah beak berkat aing Ar-Rahmanir-Rahim cek nomor batal heula heuy batal ieu kumaha ieu berkat menang capek pikiran aing udah akan kucing mah terus kumaha teh enak mah kieu kucing kurang alungkeun berkat cekel masing-masing maksudna salatnya ke berkat hiji ewang mangga salat cekelan berkat ulah dicekel tunda gigireun sia lebu terus kumaha perjanjianna lamun aya nu berkat dihakan kucing batal sorangan ulah bebarengan lindungi masing-masing oke jadi imam nyempel hiji makmum nyempel hiji ewang aman euy aman Allahu akbar singkat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi imam teh aman.
berkat ayah di gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Gedebut ucing mulai karena berkat imam. Cek imam si goblok. Kunaon kana berkat aing. Cek mamu beak kucing ya. Cek imam aing kula elek kucing. Rasakan serangan kucing. Bener ieu imam ngadap. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Wah boleh kucing. Disentak. Allahus somad. Nah boleh deh kucing. Mantap pula jadi jelema bon boto sing daek ngan insya Allah mana deui hijrah makani dina kedua kana rajin nu tadi natara berjamaah beres ieu acara sing rajin berjamaah ulah Muharram tiap tahun Ramadan tiap tahun Rajab tiap tahun nu ngeusian masjid ngan eta deui kan aki-aki we aki-aki komo gedeng deui puasa sunahnya tasu'a jeung asyura ke insya tanggal 9 jeung tanggal 10 ngahudangkeun teh budak ora tos muharaman mah ieu mah aki-aki we para reza dayana mun ngakon waos kantun tilu paur batur sahur main nama paur budak ngora atuh geulanya adan subuh ge pan kenah heuh budak ngora mah Allahu akbar ajan Mekah di Madinah magerung Madinah mun Masjid Agung Sukabumi alun-alun Allahu akbar Allahu akbar masing-masing boga ciri khas namun ka Jakarta ta Istiqlal geunahan Allahu akbar Allahu akbar bengkel Mang Haji. Ayo deh majan teh. Kalindung awasnya di Bogor masuk aki-aki we nu ada subuh teh mangga nu teh acan garuga gerak nu geus gugah mah gerak hees deui nanti kita hutan ayo pepen udin gerak ka masjid aing keung sorangan geus ocingnya nu berwarna si pepen udin CS nanti leutik keneh eta aing ngadan Allah wa si pepen adan sama batu kocing makhluk geus kolot maka segok dan si pepen cim komat ya aki-aki makhluk eueuh tajwid eueuh da hutunan geus beak samping resang nyokot we samping oh ekbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah sarodoti samping aing resang amat sia hayya 'alal falah kodok mati si sholah ekbar la ilaha illallah ieu ka mana samping ieu nya bea dikit lihat tiga kolor pengen gua doang si pepen goblok sama porno komat gitu si pepen cim sianu adan sianu komat sianu imam cek kocim siap bos emang surga majar aing doang soci maju Allahu akbar inna sholati manuk sisuki kan tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin
Jadi tukang gila ya karena dulu ya. 1 jam kemudian Wairil magdubi alaihim waladdallin. Itu kangguan ampun. Sebut ampun luas oji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu kang protes goblok Yasin. Tapi habis saja baca Yasin. Wah beres hari sholat subuh. Tersuacing kunon aing baca Yasin ya Allah. Aing itu apa? Aing maksakeun we daripada aing diserbu. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ampun. Gagal oi. Cim mundur sih. Pergantian pemain. Udin maju. Imam sejati madingikeun aing. Allahu Akbar. Beres Fatihah. Aing mau pendek we. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada Abi Lahab wa tabbat yada. Ya aing kunaon yada di yada deui kakali wah. Ayeuna harapan raya aya di pepen. Pen aya naon? Sia imam aing mah teu bisa ieu di pergantian di warna sia. Pokona juang pepen supaya sholat ini cepat selesai. Siap kawan-kawan doakan aku. Maju pepen. Allahu Akbar. Beres Fatihah. Aing naon ieu surat ieu? Aing nu pendek we lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'taina. Iku aing kana toina ni toina deui yo. Kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna ya aing kudu ka mana ieu rupatna yo. Anjing kautsar teh wae. Inna cek sulit teh berusaha peh aja dah ulah ngagang wae goblok. Aing keur mikir inna cek suacing geus teh dilahikeun we. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal Allahu Akbar. Ningali hiji geus paraih doa ditu. Geus muharam ayo budak orangna gerak-gerak hijrah insyaallah. Sok diajar. Adzan budak orang tangke naon? Allahu Akbar. Tarik minanto sebut minanto rewas hayya ala shalah urusan ada terang sekalian ini. Wah gagal tapi budak orang ada budak orang komat imamkeun kolot urang sepuh urang insyaallah. Cak Abah Haji tejang imam Abah ayah maut nak lagi sekolot tinggal maneh penerus aja maju bisa bah maju diajar tapi guru ngaji ulah mentang-mentang dititah yang kanyawan calon mintoka. Wah bah abdi imam bah wah pada tuh disalon iya budak boga bakaran swing emang hanya imam nah jendong dukung aing naik dukung Nya mau langit makalangnya. Saya suratnya kakarak berenang. Di pang aing hayang menang orang dia. Mereka tempo kumito ka aing. Emak nak ni aing nak ni. Nah bisa. Oh, ni aing mak ni mah yuk. Aing mak mau ni aing mak. Aing mak teh nulis aing mak mau ni cek mau geus sama tong salat tuh. Naik itu jadi minyak lah nilaknya ngajak dong aing bener budak orang. Allahu Akbar. Cocok itu anak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus aing itu anaknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo nak aing ini kekel.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayamnya pakai kuat daunnya. Olah lagi ke kanan, ini olah lagi ke kanan. Pakai kuat daun itu. Cakap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Ya, pakai kuat gagal ay yakin gagal. Wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abidun ma a'bud. Wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abidun ma a'bud. Wala ana nyati ay umigaon. Ni ay gagal belum ya. Lakum dinukum waladdallin. Goblok balik deui. Budak ora imam heuh tapi guru daek ngaji heula. Buat tarawih praktek mata supaya biasa. Ngan ulah hafal, mun jadi imam ulah gancang-gancang teuing. Jadi imam sing bijaksana. Sabab naon makmum teh teu kabeh sarua. Makmum teh kabagi 4 golongan, hiji KPU kepala penghubang, nuka 2 remako remaja masa kolot, nuka 3 remaja, nuka 4 budak leutik. Salat nate teu sarua kahayangna. Kolot hayang kalem. Ngan ulah kalem teuing. Sabab naon? Budak mora hayang gancang. Ayo remako remaja masa kolot kalem hayu gancang hayu. Ayo budak leutik kemarin gancang, gila kajian budak mah penting hati-hati pingsan kumaha. Udah kadang-kadang budak mah diintip batu ke sujud di halaman teu make kokon. Udah mah boleh gotong atugan. Kan kadang-kadang sok aya kan. Padahal aturan sebejaan. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam mengerjakannya. Sing sabar sholat teh diuing mah tarawih teh imamna teh pidana teh anu gancang. Dia orang itu dinututin orang dia teh. Mau podong-podong makmum goblok bilal goblok imam enan. Sallallahu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga kita buan aing. Goblok sama aing rukun sia sujud. Aing sujud sia beres. Setan ngatos tarawih aing dari awak ku siapa. Beli urut aing 30.000. Sakali urut ieu ku aing nepi ka lebaran aing bahasa ku siapa goblok. Ala urang surwe. Sallu ala Muhammad sallu alaihi kenanya. Wasol heuh wae ngan tetep ulah gancang teu ribu. Mampu budak-budak nang. Dari 4 rakaat geus autah ibu digotong ku panitia diantarkeun kunaon ieu mabok tarawih. Sing sabar dan hari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sita tersinung kutungan tinggalan boten tinggal ada jangan boten dan ngerti sarua atuh. Ayo orang di sholat sok kieu leungeunna. Ngaranna naon kieu teh? Sedekap wasudakep. Sidakep teh bahasa Sunda. Sidak jengkep. Sidah artina naon? Sing nepi ka beunang. Beunang naonna? Beunang nyekelanana. Nyekelan naon? Nyekelan awakna. Awak saha? Awak kurang sorangan kunaha lamun salat nyekel awak batur teu sah. Allahu Akbar. Begitu mah aing cegatus ya. Cekelane
motor sia sorangan. Anak tinggalan boten tinggal lamun aya nu ka tempo ulah sok di tempo. Mantap salatnya lamun disebutkeun Allahu Akbar, fokuskeun mata urang di mana urang sujud, di itulah tempat pandangan mata kita. Ulah curang cireuk, ulah hurak diri, makruh hurak diri mau dihajar ke. Hurak diri kikitu anak, maksud bisa ngabatakeun cek alik bikin. Hati-hati. Tuh, ya. Fokus we, jadi imah nendang Allahu Akbar, palapon bolong. Iraha boga duit jangan menerkeun. Cek mah kadang saya suara ngabangun. Bapak-bapaknya dalam hati-hati ya bapak-bapak, lamun salat berjamaah di masjid sampingna puterkeun. Bacaan teh ulah ditukang dihareup keur salat mah bisi batur macaan samping. Allahu Akbar. Gaya ini. Wadimor 50.000. Eta mah RT gajah duduk. Gajah duduk mah 30.000. Namun gajah bisa ulang jadi 40.000 kenai. Tuh pada mah kahandap. Lamun anu ka tempo ulah ditem annadang ulang petendang. Lamun anu kadenge ulah sok didenge. Dengin urang naon bacaan sol. Ulah sok ngadengin nu sejen. Maksudnya kumaha? Di luar sholat setelah sekarang kita niat untuk hijrah bismillah di awal tahun ini, yuk ulah sok tempo ayeuna tempo nana. Dunia jangan pernah kau melihat ke atas karena kau akan tidak menjadi orang yang bersyukur. Dunia maka hendak bakal syukur bila urang. Gusti nuhun boga mobil batur mah motor. Motor lah yang boga mobil mah kuat teuna. Pan ini mau baju mah harus ngapan. Batur boga mobil, main mulia. Batur main motor, anggutan. Kadenya suara motor lagi ngagrung. Kamu digas teh angsuran, mengerengek kiri. Kawan pantun lagi cekrek malara. Mantap saya minyakan era disebut malara di baheula. Nu beunghar mah gua bluk. Tuhnya cek boga motor nuhun Gusti boga motor batur mah sapeda tuh kahandang cek nu gaduh sepeda kumaha nuhun Gusti gaduh sapeda batur mah leumpang cek nu leumpang nuhun Gusti bisa leumpang batur mah pengkor cek nu pengkor nuhun Gusti pengkor ge hirup daripada batur mah paeh tempona tahan tapi namun masa ibadah masalah ilmu nempo kaluhur di ayeuna niatan Gusti abdi jarang berjamaah beres ayeuna awal tahun baru edisi ku salat berjamaah amin ya robbal abdi males ngaji Gusti ayeuna marengse peringatan Muharram rek rajin ngaji amin abdi tara silaturahmi Gusti ayeuna manggeus Muharram mah arek silaturahmi abdi sok ngalawan kanu jadi salaki beres Muharram mah ngalawan ka salah. Itu yang namanya hijrah manawi. Kita pindah dari sesuatu yang direken buruk cek hukum jadi karena perkaraan halus insyaallah dunia akhirat kurang bakal hasanah bahagia amin ya robbal alamin. Rakisa beradi banjar diremakeun takduandana pamubia Allah ngaganjarnya alamatkeun kasadayana salamet orang di sadayana amin ya robbal alamin. Sadayana hapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.